Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Arina Azkia kawit di Tasikmalaya. Didi simkuring bade ngajak rerencangan sadaya kanggo mikawanoh deui 17 pupuh Sunda anu ampir teka denge deui di zaman ayeuna. Naon pupuh Sunda teh cenah? Cik regepkeun jeung dangukeun gerak. Kacida ngeunah-ngeunana moal eleh gede ku lagu-lagu zaman ayeuna. Pupuh teh nyaeta wangun puisi lisan tradisional Sunda atawa mun di Jawa katelah oge macapat nu tangtu pola jeung kalimahna. Naon wae pupuh Sunda nu 17 teh cenah? Cik ayeuna ku simkuring bade disebatan, mung disebatanana bari didangdingkeun supados tereh katalarna. Kieu dangdingna teh. Urang tembang diajar ngahalean lagu pupuh ayat 17. Urang tataan, urang apalkeun kumaha laguna, kumaha dangdingna. Pupuh kinanti jeung pupuh sinong asmarandana jeung dangdang gula, muncul pangkur durma jeung burisa, pambulan ranglondang mas kumambang. Balak-bak magatro jeung pucung, ngirangrong jeung jurudang. Balak-bak magatro jeung pucung, ngirangrong jeung jurudang. Heup atos cekap hatur nuhun. Dina pupuh Sunda ge aya guru wilangan. Guru wilangan nyaeta lobana engang atawa suku kata nu aya dina unggal pada lisan atawa jajaran pupuh. Di dieu aya contoh pupuh balak-bak. Contona kieu. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng. Tah dina kalimat eta teh aya 15 engang. Jeung tungtung vokal kalimahna teh Citameng huruf E jadi 15 E. Terus ayeuna pupuh asmarandana. Aya lumpuh musafir. Eta mah aya 8 engang. Jeung huruf vokal terakhirna I jadi 8 I. Terus ayeuna pupuh wirangrong. Barudak mangka ngalarti ulah rek kadalon-dalon. Tah eta mah tungtung kalimatna teh huruf vokal I jeung huruf vokal O. Jadi 8 I jeung 8 O ngangna sarua aya 8. Kitu wae pupuh nu sejena. Supados langkung jelas mah hayu wae urang kupingkeun sareng regepkeun penjelasan perkawis pupuh ti guru simkuring anu ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring atas nami narasumber, pami tiasa disebut narasumber mah, tapi ieu mah da etang-etang mantuan we ka anu mriyogikeun penjelasan sekitar pupuh anu simkuring apal. Margi dari pupuh mah seueur jeung jero nya kitu. Sakaterang simkuring anu kantos diajar dina waktu sakola pupuh teh aya 17. Anu 17 teh supados emut gampang ngapalkeunana sok disingkat. Disingkatna teh 17 teh nyaeta carana teh ku nyebat 2 huruf anu mimiti tina tiap-tiap pupuh. Jadi nu 17 teh disingkat Mamawigaba Julalagu Dasi Aki Padupumi. Mamawigaba mamana magatru mas kumambang.
wigaba, wirangrong, gambuk, balakbak, julalagu, juru demung, ladrang, lambang, gurisa, padu pumi, pangkur, durma, pucung, sareng mijil. Taeta nu 17 teh kanggo ngagampilkeun nya ngemutna kitunya. Terus si pupuan 17 teh kabagi 2 nurutkeun nya sakatarang simkuring tina buku anu kantos dipelajari. Anu 17 teh aya disebut sekar ageng atau napi sekar ageng sareng sekar alit. Ai sekar ageng teh aya 4 sok disingkat KSAD. KSAD teh kinanti, sinom, asmarandana sareng dangdang gula. Tah panginten sasesana nu 13 tah kasebatna sekar alit. Itu panginten tah pembagianana. Terus salajengna pupuh teh biasa sok dilagukeun tanpa aturan panjang pondok margi sok kapengaruhan ku wilayah tanapi wewengkon. Jadi hartosna tiasa digancangkeun, tiasa disedengkeun, dialonkeun, dialeukeun sareng saterasna. Numawi dina penulisanana pamisaurus bahasa Indonesia mah. Jadi henteu nganggo tanda matra, henteu nganggo tanda pamanjang serat kanayagan, notasi, janten bebas wirahma. Tah, pupuh oge sajabi ti pupuh teh sok ditambihan ku sekar tandak. Jadi setiap pupuh teh aya sekar tandakna. Upami sekar tandakna mah laguna teh ya diserat nganggo serat kanayagan sapertos lagu biasa. Jadi aya harga not, aya matra sareng saterasna aturan kanggo ngalagukeun. Oh iya. Tah eta teh si pupuh anu 17 teh pada ngagaduhan disebutna teh watak nya, watak pupuh. Watak pupuh aya anu ngaga pupuh teh aya anu ngagambarkeun kabunga, kaendahan, kasedih, aya anu ambek, terus bobodoran, nya heureuy, aya anu tatarucingan sareng saterasna. Contoh di antawisna misalkan pupuh balakbak mageninya osok diamna teh kana heureuy nya balakbak mah. Terus sapertos mijil ngagambarkeun kaayaan anu sepi atanapi tingtrim atanapi jempling. Terus sapertos asmarandana mah kaendahan panginten boh kaendahan alam atanapi kaendahan batin kabingah gitunya mata sebetulnya asmarandana teh asmara dahana. Kinanti anu laguna teh kidung eta naon nu ngahiung suat siet henteu cicing ngawang-ngawang kawas heulang muter karalang kuriling si horeng kapal nu urang kapal udara ngalingling. Tapang teh tangga gambarkeun naon tah. Terus aya deui kinanti teh si naon namina teh nya lapli atulah teh saperti ungkaranna teh sapertos jadi papatah padahal mah teh sanes watekna. Contohna keur sakola nya di SD nu budak. Sakur budak anu ngedul komo mun bangor cirigi lalawora nya diajar karep males mikir geus tangtu tayaka bisa hirupna rea karisi. Eta mah dina sanes dina lagu kidung. Jadi setiap itu teh aya gaduh sabaraha rupa lagu. Utamina dina KSAD anu manggaduhan lagu rangkep-rangkep. Upami nu sanes nama rata-rata nya teu gaduh lagu rangkepan nya. Contoh deui misalkannya ta eta panginten contoh tina sekar ageng nya sekar ageng. Ina contoh tina sekar alit misalna Mas Kumambang mah sok ngagambarkeun teh kasedih
Kasedih we kasedih. Itu busir bangun ambek-ambek teuing turun tina delman kuda dipecutan tarik teu aya pisan ras-rasa naha abong teuing. Nah saterasna eta mah panginten eta mah sekar tandakna nya. Nah mijil mah anu sok kotakna teh tiis atanapi jempling atanapi tenang gitunya sok ngagambarkeun kaya anu kitu. Contohna misalkan dina mijilnya, aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi kakes reh kasepuh parantos musir takabur sareng di tega nundung sepuh watak pupuh asmarandana tadi kaendahan alam atanapi sakaendahan hate ningalikeun silih asih atanapi asmara birahi balakbak sok pikaseurieun contohna aya warung sisi jalan rame pisan citameng luas leos los ka dapur bogana luas luis los ka dapur ngagoreng lalakina los ka pipirnya monyet nyangireng tak balakbak dina pikaseurieun teh bobodoran dangdang gula gambarkeun kabungahan tanapi keagungan durma perang ningalikeun situasi perang atanapi ambek nya teras juru demung kaduhung tanapi hanjakal gamuh watakna kanggo gambarkeun tamuh laku atanapi samarkola atanapi linglung gurisa kanggo lulucon kinanti tadi prihatin harapan atanapi ngadago ladrang sok sami ge cara balakbak banyol heureuy atanapi sareng gogonjakan ras magatru sok ngelang carita atanapi lulucon anu aya hartosna lulucon ngeusi sebatna teh Mas Kumambang mah tadi prihatin sasambat contohna kuda tadi tanya nyeri nalangsa mijil tiseun jempling cilaka susah sedih atanapi keluar hatna keluar di tempat pangkur biasana sok nggambarkeun kanggo lalampahan atanapi lumampah nafsu nah terus atanapi sadia rek perang terus pucung mah kanggo piwuruk wawaran kaget tanapi eling sinom nggambarkeun kagumbira tanapi senang-senang wirangrong nggambarkeun wiwirang era apes rugi da pangita sakitu watak pupuhna mung sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun bilih aya nu lepat mah panginten pangoreksikeun we ku nu langkung uninga kitu da simkuring oge nya teu terangna naon kitu saterang-terang sakitu we saterang-terang sakitu panginten kitu da sanes ti konservatori karawitan saya keng ngulungan bari kan di sakola mah da teu diajarkeun kieu teh di sakola mah sakitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.